Kot pede. Sekali deui kompak siap. Sekali deui kompak siap. Aya nunutan aya. Siap. Neng, siap nenengnya. Ayo nyampe bae tadi. Betul mah PC kakak dibagikeun nu ente mah geus meak. Saya tanya nyampe bae saya eta sana nyampe bae. Tadi di bakal bra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya pantun kanggo santriwati boleh? Daun salam, daun pepaya. Cakep atuh kitu Siti. Oh, atuh dibutuhin cakep kumaha da ieu pinu. Ieu nyekel keneh. Kacau jeung santri mah euy. Teteh santri nu ngawaler salam bari kompak. Mudah-mudahan menang salaki anu kaya. Jengahnya hari ningali santri biasana mun bulat-bulut mun dihareup teh ini. Ieu mah alhamdulillah AA teh janten seker. Sok asa jadi sempit baju oge neng. Pada waktu akan deui di bokol 2. Aku kan baju putih, kamu juga baju putih. Aku dan kamu kita. Ada oleh-oleh untuk santri di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, mal balik di santri madrasah. Abtadi'ud da'wata bismillahil adiyah mustadirran faydal barakati ala ma ana lahu wa awla wa uthanni bihamdin mawariduhu sa'igatun haniyah mumtati'an minasyukril jamili matayah wa usalli wa usallimu ala موصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال عطر اللهم قبره بعرف سديد صلاة وتسليم اللهم atas warat ngali abdi teh sengaja paminaos tiba sok beureum sabab masihan kesempatan kamu santriah kamu ninggal rarai abdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi kasetnya mani lembut cigana lamun aya sireum ti soledan atos nikah kan nekot pangtarik nanu tukang tuh ocon biasa sakeduh idolanya di pesantrennya idolanya saneun namanya masuk tuh ngaku ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah nas'aluka al-ijabah bi du'aina fi hadzal maqam li sababi ta'dimina li maulidi habibina al-karim sayyidina Muhammadin ilahana Yasir ilahana itu Yasir ya mindi pandingung mana sirah sing sarua mindinina gitu sok balikan deui mindinina angkat tanganna ya fatahu goyangkan kepalanya ibu-ibu menikot hese jagreugnya tarik neng iftah tukang masih kaneh hese getal ya Rabbana kamera kapayun tadi ya kamera kapayun tadi liput santri nas'alukal ijabah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanir-Rahim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah sing tarakwa aranjeun ka Allah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah sing sarieun aranjeun ku Allah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah titip laksanakeun sadaya perintah Allah tegihan sadaya larangan Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun titip makana tong dahar bae haok bae henteu neng sosok terus nah santri mah kuat ka era beteng santri makan beteng karetnya neng isuk-isuk dahar datang jam 8 babaturan bawa berkat dahar deui bae
jam 12 anu ngintunan ibu ramana tuang deui wae geus tuang teh geus waras ningali jeruk teh aya cuci mulut ku sangu deui wae titip euy wala tamutunna illa wa antum muslimun urang teu meunang pupus terkecuali dina keayaan anu Islam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillah Nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma al-hadith. Puji sebagai penghias hati urang sanggakeun ka zat Allah Rabbul Izzati anu parantos ngadamel siang sinareng wengi utamina Allah parantos ngadamel para santri sareng santriawati anu geulisna kawanti-wanti. Oge Allah parantos ngadamel aki-aki sareng nini-nini anu tos teu kiat hoyong engal wengi sabab hayang topang sareng salaki sabab rek nemongkeun anu rupina sigah kue orabi. Cenah kakarek cenah lamun telat mikeun sok bau tarasi. Ece bau tarasi teh. Da ece mah moal ngamuan, nu ngamuan masih abah matak nepikeun ka ompong na ge huntunya. Anu mudah-mudahan sadayana mustami nu hadir dina ieu tempat sing makbul, sing tercapai segala hajatna. Amin. Ya Rabbal tim hadroh mangga dihaturan tim hadroh. Oge sholawat kali salamna mugia salamina dilimpah curahkeun ka junjunan alam Nabi tertinggi baginda termulia Rasul utama a'ani habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para sahabat tabi'in tabi'at malah mandar dugi ka urang sadayana kalayan ageng harapan urang sadayana diangkeun umat mantenanana anu kenging syafaatul udma dina dintenan teu aya syafaat terkecuali syafaat mantenanana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga bageur kaluhur kurang ngadadan dakwah we nya awatos dia santri kurang ngaliburan dipilih asbol mana asbol asbol mana sahideung-hideungna santri pasti hitam manis manis nak beak kusirem nu aya hitamna terus deneng sanajan teu kasep santri tapi timbul cahaya
cahaya kasantrianana timbul tingali sok rada karasep atuh nya tong rebeh irung cici tarebeh irung teh sallu ala nabi Muhammad Ahmad habibi 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 salam Suraya Ahmad habibi 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 salam Suraya Ahmad habibi 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 salam habibi salam alaika Hadratul Kiram pangresana Abah anu parantos hadir nyakseni ka urang sadayana dina acara Maulid Nabi Abah Guru kedamang pirang sehat sakumaha anu ku urang kauninga langkung ti satahun satengah lamun urang atas ningali guru sapertoskeun kieu tidak ada satu kata yang bisa diungkapkan terkecuali jatuhnya air mata. Lamun presiden numawat loba gantina santri. Tapi lamun ulama nu bungkus. Laulal ulama la saranasu kal bahain. Seandainya teu aya ulama, yakin manusia bakal sifatna seperti geumsako. Urang doakeun guru urang pangresa Abah dina ieu tempat. Mugia Allah masihan kakiatan kana manahna kana qalbuna sing dipasihan kasabaran dipasihan kakiatan mugi-mugi Allah engalna kana panyawatna segera digantosan di buka kesehatan wa ila jasadi sahih jasadahu ya Allah bisa baditadina limauludi habibina ya Allah nas'aluka al-ijabah al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim
ihdinas siratal mustaqim. Oke, anu kusin abdi dihormat kula wargi besar Pondok Pesantren Al Munawwar Zarjaunijah. Mugia sadayana kula wargi besar sing dipasihan kesehatan, istiqomah dina ngurusan trina, ditambih-tambih kemanfaatan ilmuna, ditambih-tambih kemuliaanana, ditambih-tambih diangkat ku Allah darajatna. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu paling ku urang kedah didoakeun mugia keturunan Pondok Pesantren Al Munawwar ieu dicipta ku Allah janten keturunan anu tiasa neraskeun perjuangan para sepuhna dina ieu tempat. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke teu hilap aparatur pemerintah nu aya di ieu tempat, Bapak RT na aya teh. Bapak RW na aya. Sapotong. Mugia ieu forum pemerintah sadayana sing dipasihan kasolehan. Amin. Mugia janten pemerintah anu adil. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Oke, sadayana masyarakat sami nu aya di tempat anu geus dandan ti isuk-isuk. Unit ka dieu ari teteh kakesangan. Atuh wartah teh ngalek-eleh kan. Hayo diusapah ku tisu. Sagapeung-kapeung kesang teh dieu dina tarang dieu diusapah ku tisu. Teh sadar eta haris teh meunang nyieun. Hari paling kadimah pas naongkas lagi cek sarati Allah. Cek si ibu naon aya la ilaha illallah banget sia gajuri. Gajuri kumaha sakeun nulisna haris sia sabelah deui. Dengan lenak tisu. Akhirnya nuti banyak. Ulah dikering haris teh haram. Komo disulam tatok eta teh haram hukumna. Sada dicecek main kering-kering bae. Daripada ngering luhur mending kering mah. Senang-senang sebapa eta teh mah aduhan. Mun bisa tulisan di hanap teh kusupito malam dekat teh wilujeng ngaraosan. Dah. Bingah aya di dieu bingah. Senang, bahagia, ingat kana hutan. Pada kitu kauntungan kana maulid Nabi teh. Hutan mah memang teu kapaya tapi berkat loba. Berkat deui, mata bulan hutan lintuh ibu-ibu ugi. Terang lintuh terang. Korban sebelah. Orang tak ditukang. Tong tinggal di si era. Hadirin wal hadirat hadanallah wa iyyakum ajmain. Urang singkat padat karena abdi uninga di dieu acara tos 2 dinten 2 wengi. Dinangtos panitia geus gateng ceulina. Kemarin urang persingkat bae palinten sabadan acara ieu matos kamari wisudaan. Abdi mung biasa dina statusna ajengan dodo, hatur nuhun ka ajengan dodo. Anu janten wasilahna abdi biasa patepang sareng santri-santri yang pasti pokor. Karena memang begitu abdi saring dicilanganya aya rasa hayang pepengat. Hoyong ziarah ka mama almarhum, hoyong ziarah ka dieu anu Allah ta'ala ngakirkeun, tapi wasilahna maulid kami alhamdulillah santri wal santriyan dikersakeun ku Allah dipasihan kasempatan kamu ningali ku balik anu kasih. Alhamdulillah eta mah beureun eta pedak we tos nikah kami sing kumaha oge acan nikah mami sing sakaset-kaset kumaha ge teh kaset leres teh matak jeung santri ulah putus asa abdi kapungkur samemeh nikah teh ieu badan teh 45 kilo. Ayeuna nikah panas nikah 3 tahun berubah jadi 70 kilo. Tingali ka dieu. Gotian. Hari kampung kurma nu datang santri mah teh ieu limin ho.
geus kawin 5 tahun lempang. Berat kebetulan hargana. Santri jangan putus asa, santri jangan menyerah. Walaupun kita ditolak oleh calon mertua 10 kali, tetap maju pantang mundur. Hari santri mah kepanan dipilihannya mitoha teh nya. Ayeuna calon mitoha ayeuna riweuh ningali kriteria masa depan anak sok sieun anak di para kulhu. Pareke santri. Assalamualaikum. Nyahoan tah calon mertua di jero ngakolowok di dapur. Nasi uduk ikan mujair, santri kudu ka dita laer. Udah gitu aja ka santri teh. Kelepasan itu ya. Astagfirullahaladzim. Celahun. Di bawah umur. Naon bu? Buduk. Atuh emang pasantren pabrik goreng bawang. Atuh tinggal di suku nagara. Bawang pinuh ka dieu. Oh buduk. Bu, kenapa sih kita harus memperingati Maulid Nabi? Itu ajalah. Karena banyak sebagian kelompok mengatakan Maulid Nabi ini adalah bid'ah. Tidak berlaku untuk kita. Karena tujuan dari Maulid Nabi yang pertama adalah limahabbati Rasulillah, karena cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Neng, cintanya seberang rukna. 1, 2, 3, 4, 5. Cek cemburu bila aku melihat dia selingkuh. Indah rasanya jika aku bersama dia walaupun di kanan bebek. Setelah ilahilahul nangis jika aku diputuskan. Sok kamu diputuskan. Dan ngeri karena hati teh. Cek inung teh. Kunaon neng dari ngomong sing jelas si AA kagodaku bujur gede. Sedih mau diputuskan. Makanya setelah N lahirlah huruf T, tersenyum sendiri seperti orang gila. Sok lamun urang ka WA-nya ningali WA ti kabogong cenah dia. Yayang udah matem bayu. Bayu. AA hona piceun we. Hona piceun. Emang jelas. Ari pek teh. Bayu AA. Cek lalakina, suapin ya dari jauh. Saha? Saha? Mang Basit cenah. Tadi kamu bawa Mang Basit saha? Saha? Saurang. Saha? Saurang. Teh Ijut. Teh Julpa. Oh Ijul, panggilanna Ijut gitu. Keduputan kangeran eta. Hari cek neng Julpa teh kasaha teh. AA, bapakmu petaninya. Tahu, karena kamu telah menanam benih-benih cinta dalam hatiku. Hari cekan Basit teh kaneng Ijut teh. Neng, bapakmu tukang listrik ya? Kok tahu? Karena kamu telah menyetrum hatiku. Iya. Lagi itu harinya cinta melakar, tai kotok pun terasa, berarti pernah ngasaan. Apa itu cinta? Cek santri mah definisi cinta itu mudah. Apa definisi cinta itu? Mala yutalafadu bilisani wala yudraku bil aidi bal yudrak bil jinani faqat.
bukan dengan kata-kata. Wala yudraku bil aini, tidak bisa dilihat dengan mata. Bal yudrak bil jinani faqat, namun hanya bisa dirasakan di dalam dada saja. Betul? Betul? Sok sakumaha indahna kata-kata moal cukup sebab cinta urang leuwih besar. Betul? Betul? Neng pernah bogoh ka jalmi teu? Hari keur bogoh ka jalmi neng, biasa nate wajah nate sok membayangi leres. Aku mau makan teringat, aku mau minum ingat, aku mau juga ingat. Aku kira-kira di WC bari modal WA-an cuk. Nuju naon? Menuju hafalan neng di film-film kan modal. Itu percaya ya tinggali mah selfie kan modal jepret. Santri mah aya kituna. Saking kumung ketinggalan jeung Dipeti ngaji imriti Tiberang ngaji yakulu Dipeting ka impi-impi Tiberang asami Minu asam betul. Begitupun juga cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Badai bobo ingat kanjeng Rasul, badai emam ingat kanjeng Rasul, badai kajaman ingat kanjeng Rasul. Selalu Rasul dan Rasul dan Rasul di dalam hati. Namun sayang 1000 kali sayang, seandainya jika kita mencintai Rasul tetapi Rasul tidak mencintai kita, itu yang perlu kita khawatirkan. Kalau kita mencintai Rasul, Rasul tidak mencintai kita, berarti cinta kita bertepuk sebelah. Karena bukan hasbi kan nuratan kan yang jumpa. Neng, malam ini aku tak bisa tidur. Malam ini ku tak dapat tidur. Wajah Neng Zulfa menggoda selalu. Aku ingin memandang Neng Zulfa agar reda rasa rindu. Cek Neng Zulfa beri ngagosok, aku pun begitu, tak nyenyak tidurku sebelum memandang wajahmu. Tenang Bu. Yang paling kita harapkan, kita mencintai Rasul, Rasul pun mencintai kita. Betul? Kalau cinta bertepuk sebelah tangan, coba lihat ke sini. Ada suaranya. Tapi kalau ada dua-duanya, ada suaranya. Maka ketika aku dengan kamu bersatu, maka itulah kita. Dan lahirlah keturunan-keturunan kita, walaupun benget nasi apa matrok bedok. Bu, santri ya, cinta kepada Rasul, cinta sampai mana cintamu kepada Rasul? Apakah lebih banyak berselawat atau WA kabogoh? Saya percaya. Sering kene mana maca Al-Quran dan maca WA. Tapi dia mah tegengin HP nya ada. Boleh bawa HP ke sini? Oh boleh. Boleh. Kirain tak boleh. Soalnya kan di sini lagi fokus hafalan Al-Quran ya. Iya bener gak? Bagaimana kalau kita sedang wa minan nasi mayakul acan ditaros pas imam atau nabi teu acan angesan tah wa minan nasi teuwi kana WA. Benar teh? Buktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan banyak selawat, terlalu banyak mengingatnya agar Rasul pun menggandeng tangan kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Kangjeng Rasul aya hiji istri, ari istri teh lain awewe, lain lalaki. Istri teh lain lalaki, pokok ieu teh ngomong teh, kasih mah kudu gareulis di hareup.
Jadi kalau nyebutkan awet teh lain awewe. Ari awet teh lain lalaki. Ari awewe teh disebutna teh imro'ah cek dina ilmu nahwu. Ari imro'ah teh ta'rifna teh gampang. Kullu man laha parjun. Setiap jalmi anu ngagaduhan cowek tah etalah istri. Ari cowek teu kaharti cenah Ustaz toek. Sakur-sakur jalmi nu ngagaduhan toek eta teh imro. Namina teh parji, ari parji teh parjun, ari parjun teh renggang, hartina teu rapet, mata teteh teteh kercalik, eta teh dihambat teh calangap. Kadek bisa aya piriwit, mahuwit kan. Ayah hiji istri di zaman Rasulullah sallallahu alaihi mahabbahna ka Kangjeng Rasul luar biasa fana. Tidak ada cinta pada yang lain terkecuali cintanya kepada Rasulullah. Hiji waktos eta istri mapan di hiji jalan, di jalan eta aya pamuda, cek pamuda neng hoyong ningali karena rarai neng sabab make nikom. Cek eta awewe teu tiasa kaula sieun ku Allah. Kitu atuh neng. Lamun aya nu hoyong neng, coba neng selfie hoyong ningali balas tuh neng. Inni akhafullah. Lain ieu mah ditawarkeun ka lalaki teh, yang dipoto neng acan jadi bak. Lamun neng seperti kan gitu, insya Allah 2 tahun galunggung Tasikmalaya betul melenung can bapak. Na'udzubillahi min. Matakan awe matahan harga sanajan disebutkan sombong ku lagi gitu jadi masalah sih. Yang penting senyumku untuk suamiku, cintaku untuk suamiku. Makanya berdoa dari sekarang, ya Allah pasikeun ka abdi caroge anu kasih, anu pinter, anu lintuh. Hayang nu kasih nu lintuh, hayang tinggal di dieu. Ketika dicarioskeun kitu kaulah hayang ningali rarai anjeun. Pertanyaan kedua, permintaan kedua, ini akhafullah kaulah masieun Gusti Allah teu bisa ningalikeun kana aurat. Sabab di imah geus aya salaki nu ngadagoan. Tapi pamuda eta apal kana kelemahan eta awe cek pamuda neng atas nama Muhammad buka kedung anjeun kaulah hayang ningali banget anjeun. Pana nu diinget karena Muhammad hukul pokok karena aurat dialungkeun kerudungna. Saking mahabbatna ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi. Ari geus kitu makan sadar ari pana masa kedeung. Moal mungkin waliullah pana saumur umur moal mungkin. Pana masa kedeung aya di alam pana masa kedeung balik ka imah bebeja ka salakina. Aya naon neng? Aya naon neng? Ngomong aya naon Iis? Astagfirullahaladzim. Hapunten teu kahajat. Kaulah digoda ku budak pamuda, cek pamuda atas nama Muhammad kaulah hayang ningali kulit anjeun ku abdi dipiceun kerudung abdi. Ada cek salaki. Benarkah apa yang kamu ucapkan aneh? Lamun ngomong gitu pasti ingatkan kasar. Ingat baik kasih omong. Bu, hari si Omas ke gitarnya. Dan judi menjanjikan kekayaan judi. Naon kang si Omas sok ningalina make cawai. Terore. Sabab si Oma neangan hulu gitar teu kapanggi. Nepikeun ka ayeuna.
oh bidadariku, oh my honey, my itu atuh ka pamajikan mah. Di mana siasar koneh lain gitu. Lembut ke pamajikan mah. Oh sayangku, oh cintaku. Oh yang bibirnya dower. Bimoli, bibir monyong 5 cm. Irung, mancung ka jero. Ceuli, rading. Leres akak. Jika seandainya benar apa yang aku ucapkan, maka demi Allah hari ini pun akan kusiapkan kayu bakar. Nyiapkan kayu bakar, dihurungkan seneng, nyediakan katel badak, dicaian. Jika seandainya kau benar mencintai Muhammad, maka loncatlah atas nama Muhammad. Dan ngacrog neng tulut. Cung ngacrog kena cai. Hari gambaran pamajikan geus kecepan hanya kal kasalaki bener teh. Walaupun cek Gusti Allah iya sayud hibkum wa yati bi akhirin neng, jangan khawatir jika kekasihmu meninggalkanmu, tentu saja Allah sudah menciptakan dan menyiapkan yang terbaik. Walaupun ayeuna urang bawa ka bogoh kasep irungna kungkungan tuluy niatkeun urang tong sedih neng, Allah tos nyiapkeun anu terbaik ka neng. Sugan we engke mau dihareup mah beungeutna kitu. Tapi sedih salakina ningali pamajikan digodong. Meureun lamun ayeuna mah kalau sudah baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat. Hafal kenal lagu. Ajar sebutkan 7 nama make up. 1 2 eyeliner, eyelinernya eyeliner Fir'aun tadi. Wah. 3 maskara. 4 blow on. Eta blow on. Nah, oh blush on juga teh blow on. 5 lipstick. 6 foundation. 7 bedah. Nya apalan kena bodak santri jeung cegenya. Berarti aja matara dandan. Nusok dandan mah santriah berarti. Oh, santriah ayeuna Bu, masyaallah. Santriah ayeuna Bu, masyaallah tabarakallah. Diberes 1 juta ka pasantren teu cukup. Atuh aya eyelinerna, aya blush onna, aya lipstikna, aya panyeun halisna. Ka halis-halis teh mah aya citakanana. Geningan hujan terang abdi masuk di ditah balanya ku pamajikan. Mata apal kabeh make up teh. Kimimiti, foundation, blush on, lipstick, kemudian eyeliner nyaho kabeh oge malahan mah abdi nu sok ngahapusna ge. Sayang, lagi apa? Nuju ngenenan di oh nya atuh eta geuningan tacan depan, tacan di kayak sekedapnya dedek nuju nen keneh. Nyusuan majikan geuning eta teh bilih lami da sok napol teh maskara mah nya sok atuh ku dia baby oil na. Baby oil dosa pan gitu. Romantis teh. Neng masih lebih romantis bahkan gitu. Yang entasan hoyong neng ya neng bari dianteur ditungguan ku neng salaki nago kurang kieu we ningan. Oh kitu mah salaki teh. Awas santri ayeuna ulah baper ku sakade meh ningali media sosial, awas ka teh. Ayeuna di media sosial kapanan geus rame media sosial. Anyar panganten nyeun video mesra-mesraan jeung salaki jeung pamajikan betul. Mungkin kita baper tapi cek ini aing mah geus leuwih teh heula. Betul tidak? Jangan sok romantis lah di hadapan kamera. Biasa aja. Lebih baik romantis mah berdua jeung si A. Cek si A, neng, eta kening kanggo saha? Kanggo A. Neng, eta pangamung kanggo saha? Kanggo A. Apa ya kahana? Tanya kurang teh. Neng, eta
salam baik anu saha anu mukadimah teh dah bari dicekel leungeun-leungeunna diusapan pan kitu keur awal panganten mah nya tuluy ka hanat neng eta nu di tengah-tengah anu saha neng anu mapai ka hanat neng eta leuweung japri nu saha siapkan itu untuk semuanya, untuk suami kita di masa yang akan datang. Amin. Jangan diinvest dari sekarang. Kita tutup rapat-rapat untuk suami kita. Betul. Nah, ketika eta awewe maut tina aya katel, cek salakina. Gusti pamajikan abdi hiji-hiji nah dua nah dua mah teu payu-payu. Saha ya meta tulung ingat ka Kangjeng Rasul. Bangka Kangjeng Rasul. Ya Rasulullah, bojo abdi banget mahabbah ke Kangjeng Rasul. Ngaclok kana cai nu keur ngagolak atas jenengan Rasul. Cek Kangjeng Rasul, ulah khawatir teang jung kana kate. Diteang kana kate dibukakeun teh. Seri naon sababna? Sabab cek Kangjeng Rasul, hati yang telah terbakar karena mencintaiku, maka hati itu haram disentuh api neraka, apalagi api dunia. Betul. Maka kita yakin hati kita yang telah mencintai Rasul, nanti hati itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. 2. Oke, ngayakin kuisnya. Siap-siap. Poin anu 3 kudu katakan. Aya. Oh. Siap-siap awas santri. Kan di buruhan mah bakal ngajengan kata. 2. Lita'rifin maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk mengetahui tarikh sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si urang sareng eta budak urang mana eta? Saha ge nu ngomong? Ngagokan geuningan kana lagu di tengeuhan. Saha eta? Gusti urang sararea Kanjeng Nabi anu mulya majenenganana kuresnya bangsa bareng saya 1 2 3. Ayeuna bagian santri nu Gusti urang sarea, teteh bagian nah sebenarnya Gusti urang Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana aya enek-enekannya. Ayeuna ece bagian Gusti urang mamang santri Gusti urang sadaya
cai. Oh. Angges kan siapa malin meeting sapotong. Karek dia asup lah. Gusti urang. Wah bener please. Si gambang barang ngagauk. Kayak minum. Gusti oh. Bismillahirrahmanirrahim. Pangrasa akang abi ngahibur santri nya. Sanes kohoyong susurian-surian ngahibur santri nya. Daun dinten ngalugulung Quran kata aya hiburan leres. Leres karena ilmu akan didapat jika kita bahagia itu. Ilmu susah didapat jika kita tidak bahagia itu. Keur maca Quran inget wae ka mamah bakal asup moal. Emot wae ka kabogo asup moal. Tetapi kosongkan hati, masukkan Al-Quran ke dalam hati. Al-Quran itu yang akan menjadi penerang hati dan mudah untuk dihafal. Amin. Mudah-mudahan santriwa santriwa ayat dina ieu tempat sing tamat 30 juz. Amin. Ibu-ibu mudah-mudahan sing tamat juz 30. Amin. Saya yang 30 juga ibu-ibu mah. Poho bae. Nya. Wa asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu udah cemimin. Jadi mengkol abu mata berulang nomor mata lagi dulu abu terus kamis sa Gusti urang syarat Kangjeng Nabi anu Muhammad jenengan Arab Quraisy bang ramana sayyidah ibu nasitian dibabarkan Nabi wengi Senin tahun Rabiul Awal mul tanggal kedua April bulan Masehi tanggal kedua itu las mungkin kita tahu sejarah tentang kelahiran Rasul. Wa qusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sudusiyah. Ketika dilahirkan Kanjeng Nabi kan tanah Mekah tandus, tiba-tiba datang jajadian pohon-pohon yang sudah kering tahunan, doma-doma nunggus pegung nu pegung ngaradak lintu aya cai susuan kira aku di dia barat bawah cai susuan. Patung-patung yang ada di sekeliling Mekah, di sekeliling Ka'bah sadayana runtuh lantaran kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi. Dina sapani riwayat Kangjeng Rasul lahir sanes tina liang anu kotor, tetapi Kangjeng Rasul lahir tina udalna ibunda Siti Aminah. Saha nu jadi parajina Siti Asia, saha nu jadi parajina Siti Maryam nu bakal janten bojogna oke di akhirat. Beda jeung urang keur ngalahirkeun Kangjeng Rasul mah dilahirkeun babar tayang kotoran orang kenging nyepitan socalir kenging ibatan serta harus kesengin eta serta harus kesengin eta serta harus kesengin eta serta harus sesengitan babar tayang kokot. Rasul ketika dilahirkan aya kotoran sekali bagian beda jeung urang dinu urang abatan perecet koneng perecet koneng nu dianti-anti sirah budak nu datang di tai campur kangkung genyer apal genyer jat besi diasupkeun kitu dikeluarkeun kitu eta genyer jeung genot lamun urang engel dina kloset eta genyer jeung genot di luhur teu pernah palit-palit ngamang we hayo terus lah beak cai komo kusum hodok ieu mata ulang ada hargeng
Bisi beak ca. Nah gitu. Mungkin orang tua mengenal siapa rasulnya, tetapi kan belum tahu generasi kita di masa yang akan datang. Itu jadi permasalahan ece kunaon ngaji tadi bawa budak. Sekolah. KTK. Bawa budak ke sok ka dieu. Da pendidikan teh mulai ti dini. Ibu-ibu ayeuna mah tudang ngagendong barudak kaleutik masih keneh orok. Dan lain-lain laguna atuh. Ari baheula mah kieu atuhnya. Gusti urang sararea. Buka tuh. Kanjeng Nabi anunya. Ayo teh ulah teh cenah teh. Iya. Acep nah nangis ganti laguna. He aduh mani Acep anak caha. Mani Acep anak caha. Mani acung. Cek budak mana jero hate goblok minum aing teu ngaku ka aing. Nges gede umur 20 tahun ini ke Jakarta, hari di Jakarta balik maupun tunur kinung nama di gagah. Anak mama atau sukses. Cek anak mama caha. Alhamdulillah. Kurang gertek tilu. Li ta'rifi akhlaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangna dilaksanakan Maulid Nabi supaya urang uninga kana akhlakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Di kanti Rasul aya akhlak anu mulia. Laqad kana lakum ayat kata nangis gampang pisannya, tetapi praktekna hayang jadi uswah tercukup pun diucapkan hukmah. Di Rasul aya akhlak anu mulia, di Rasul aya akhlak anu utama. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus keur nyampurnakeun akhlak manusia anu aya di bumi. Baheula mah awewe poliandri, awena hiji salakina salapan. Berjaman sebelum Kangjeng Rasul. Awewe hiji salakina salapan. Nu bingung saha bapana. Pan masuk di dinya ka. Nu pondok masuk. Nu sapotong. Nu jabri. Anu hideu. Anu eueuh luar. Kumaha cara menentukan bapak dina zaman jahiliyah? Dina zaman jahiliyah nentukeun saha bapakna lalaki nu salapan dikurilingkeun dilingkungkeun orok ditunak di tengah lamun orok ngoronana kanu jabrik si jabrik bapakna. Tetapi kan Allah di zaman Rasul maku Rasul dirubah paling oge ayana bahasana poligami. Sabab cek Allah fantihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Hanya laki-laki yang boleh memiliki istri 4 dan istri tidak boleh memiliki suami 4. Sabab hese ngantukeun pipa palinana. Kapanan tina tujuan pernikahan teh li husulin nasli supaya timbul turunan nu alus timbul ti jalmi-jalmi anu saroleh. Mata kurang doakeun ya guru-guru urang di desa sadayana sing gaduh keturunan ahli-ahli Al-Qur'an, keturunan ahli baca kitab, ahli amal saleh, ahli kasayaan. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertanyaan sim abdi, apakah kakuping Kangjeng Rasul dina hadis bolotot kanu janten bojona? Tidak pernah. Apakah terdengar dalam hadis bahwa Rasul membentak istrinya? No. Apakah kakuping Kangjeng Rasul dina hadisna bulutak, bolotot, suntak, sentak, sundar, sindir kanu janten bojona? Kan pasti.
beda jeung salaki urang sakademeh nyayur urang kuyang cek salakina gobloknya inung siamah sakademeh ku aing saminggu dibere 2.000 maneh teu kabeli uyah-uyah acan atuh meureun maneh mere 2.000 samingguan nya ayeuna mah papang oge ku hartosnya ka WC asup balik dibayar 2.000 beres mata saroge sing nyaah kalau jadi pamajikan sakali-kali mah pamajikan keur sare toong ku salaki teh Gusti baheula mah beungeut teh hot glow up ayeuna mah korod sigah asrok sampeu gara-gara rumah tangga jeung aing sakali-kali mah buka patuanganana cek salat Masya Allah baheula mah sakitu langsingna ayeuna mah burayut sigah dieu baheula mah sakitu mulusna ayeuna mah pinuh ku sin kayu Gusti tingali kana sukuna sakali-sakali Gusti baheula mah manekot mulus ayeuna mah pinuh ku roromeh hek tapak kurang dina hate teh Gusti hampura abdi can bisa ngalakah anu bener kanu jadi pamajikan gara-gara hidup rumah tangga jeung abdi geus jauh jeung make up geus jauh jeung korset baheula mah kan make korset ka dieu nu bucit rek jadi langsing ayeuna mah Gusti sin kayo geus teu puguh rupana beuteung pamajikan teh jaba aya urut geus sahar sebet ka dieu siga urut perang fisabilillah sing nyaah Pak pamajikan teh Bapak terang ka Sayyidina Umar pedang tepang gedena mun perang pan harapna datang ka Imam Ahmad tungkul harapan pamajikan mah pangnya sakeun mangga mama pang nengokeun mangga mama nyuhunkeun cai kopi antosan mama minta duit mana mama itu salaki solehah ngan petah sanajan lalaki kitu kade urang sebagai istri ulah nemalan balik kanu janten salaki anu urang kapan sok keselnya kadang-kadang geus capek nyetrika dientepkeun dina luhur lomali datang salaki balik macul di luhur teh kapan aya tudung joya aya tudung rabani aya